Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampangkan wasa abdi Aulia Nur Habibah di kelas 12 IPS 2 SMA 9 Tambun Selatan. Dina video ieu abdi ngedamel resensi film Jalangkung Sandekala. Identitas film. Judul film Jalangkung Sandekala, sutradara Kimo Samuel, produser Vicky V, Aulindo, dan Justin Kim. Distributornya Sky Media, Raffi Film, dan Nimpunas Nema. Rilis 22 September 2002, bahasa Indonesia dan Sunda, genre horor, studio Semo Tengah, Holy Wheelings, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Durasi 92 menit. Niki. Di sini ada dua pola, anak hilang ketika matahari terbenam. Sinan. Pola kedua, ketika ada anak hilang. Anak yang hilang sebelumnya tahu-tahu ditemuin. Tapi ya, udah mati. Tokoh-tokohna Titi Kamal selaku Sandra, Siva Haju selaku Niki, Dwi Sasono selaku Andra, Kiu Leo Perempuan selaku Faisal, Tengku Rifnu Wikana selaku Sarno. Sinopsis nyaritakeun hiji kaluarga litekeun nu kaliburan kaluar kota. Aranjeunna ngajah hiji danau, tapi di tengah liburan hiji budak di kulang Kinan ngilas sabureun di situ. Kaleongitan Kinan dijadikan kaluarga hariwang. Ku sebab tiasa mendakan ajerunan sejumlah jalmaan dikerahkan pikeun ngalaksanakan pencarian. Teu disangka-sangka di tengah-tengah proses pencarian, salah saurang anggota keluarga memanggil hiji boneka ubur-ubur. Po adina Kinan urang heubul nyoba urina penjara. Samantara eta keluarga terus diteror nalika milarian Kinan. Kaleurah film Jalangkung Sandekala geus jadi konsep segar dina film horor Indonesia. Sumawarna umpama hayang dibandingkan sareng dua series film Jalangkung Sate Ucana. Kalemahan, Kimo Samuel ngagunakeun langkung efek visual CGI dina sejumlah pamandangan. Efek visualna siga animasi sareng hata realistis. Jadi dekan, Jalangkung Sandekala masih tiasa nampakkan momen sadis nu brutal. Oh nya, sabaraha faktor metode. Jalangkung Sandekala merupakan film munggahan buatan Kimo nu meunang rating 13 tahun ka luhur. Sebab biasana keur umur 17 tahun ka luhur buatan anya usur goer. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.